Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carapon tina majalah Mangle tahun 1858 nomor 17. Carpon anu baris kapidangkeun dina wengi ayeuna judulna Doa Indung. Ieu nu nganggitna Cantigi. Souvenir keur urang Tasik sauna teh kitu tah pamirsa. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Geus heubel kuring wawuh ka manehna teh tisa inget mun teu salah, tapi aneh tara kuring teh ari ngobrol mah manehna sorangan acan ngadangkal nepungan kuring, kapaksa kuring nu sok ngelehan datang nepungan manehna. Kitu ge ari keur salse selang-selang tina gawe nu merwel teu beak-beak. Mun parang kuring nepungan kuring geus ngarti sorangan manehna mah ukur bisa mere isyarat, boh ku gambar boh ku tulisan. Harita kuring ngahaja datang manggihan manehna katariku kejot seblakna hate. Sabiasa manehna terus ngaleos nganinggalkeun tulisan bacaeun kuring. Beda ti biasa harita mah tulisanana teh alus rapih diatur merele. Biasana mun maca surat manehna kuring sok pohona naon. Kitu harita ge. Teu karasa kuring di kamar manehna henteu ari gede mah ukuran 3x3 meter, eusina lomari 2. Meja hiji, kursi hiji, tempat tidur nu salilana abut-abutan, jandelana dikasaan pikeun ngahalangan reungit. Kuring maca teh sok anteng, da percaya manehna mah tara bohong. Cantigi dulur kuring, kitu bubuka suratna. Ieu surat lain carita keur anjeun. Ieu mah ukur catatan, lacak hirup nu katukang, lain pesimis kuring tean. Kitu manehna nyebut ka kuring, lain kuring dijanji rek hirup neuteup ka hareup, tapi kuring yakin anjeun bisa mangnepikeun eusina ieu catetan ka manehna nu ku kuring dipitineung. Mun ieu datang ti anjeun manehna tangtu percaya. Cantigi ieu catetan kuring teh kade poho pangnepikeunnya. Mimiti kuring ngambah ka kota asa dusun sagala aneh kabeh asa anyar bae, lila kuring teh jadi biasa. Nu aneh geus jadi lumrah betah kuring di kota teh, pangabetah nu mawa poho ka lembur, sungkan mulang mun keur pere. Harita keur zaman gempeur zaman lembur didurukan dalah sisi kota pisan, karasa teu pati aman mun wanci geus manjing peuting. Ngabrul jalma nu ngarungsi ngadon ngendong kabeh tengah imah tempat matuh kuring ka bagian kaendongan. Geus biasa datangna teh wanci magrib teu aneh da dulur nu boga imah, malah kuring jadi nyobat sok mindeng ngapalkeun bareng, sok mindeng manehna nanyakeun soal. Genep bulan kuring wawuh jeung manehna, wawuh anu teu dihaja teu make nepangkeun heula geus kenal memeh patanya. Malam minggu sok ngariung main rumen. Gogonjakan teh biasa. Aneh lila-lila kuring bet ngineung ka peuting mun ti beurang sok asa teu betah bae. Teu nyaho da ka bulan mah teresep ka bentang can kungsi melang, mun poe nyedak ka poek. Hate teh sok walaraas asa endah asa betah. Kuring sorangan teu ngarti nah bet peuting nu jempling nu jadi panarik hate, tapi kungsi hiji peuting. Kuring ngarasa teu betah malah ngarasa hanjak kal poe teh bet make poek. Peuting eta manehna nu ngadon ngendong batur kuring mun ngapalkeun teu datang indit ka Bandung, kakara kuring teh nyaho. Lain peuting nu ku kuring dipieling, lain cahayana bohlam nu mawa rasa kamelang, bat manehna nu peuting lantaran ngungsi. Benar teu salah ka manehna si horeng kuring resep teh, peuting eta asa peuting pangpanjangna. Isuk harita mah beda, kuring bet teu gancang hudang, biasana kuring teh gorejag pisan. Getol nimba isuk-isuk si horeng aya manehna.
Kakara harita mah sanggeuk nimba-nimba acan dabongan eueuh manehna nurek mandi babarasih ku cai timbaan kuring. Sakali manehna eueuh kuring nyaho eusi hate kaditu nangan nineung wungkul nu aya. Ti mimiti poe eta kuring beda rarasaan, kuring yakin yen manehna nu jadi ingetan kuring. Aneh, bat jadi era papanggih. Mun euker ngapalkeun bareng padahal geus biasana kuring sok rada ngadeg-deg atoh pacampur jeung sieun manehna nyahoan. Leheung mun ninggang diresep leuwihna ti nu biasa kuring jadi resep neuteup. Mun parang paamprok plong kuring teh make sok era, karasa beungeut teh sok sisiakan. Ti harita kuring teh getol ngalamun biasa teh panglumpatan jalma ti alam anu nyata. Mun didinya manehna ngarasa gagal. Ngalamun gampang dijieun beda deui jeung impian nu datangna tarasa kahayang urang, sikap kuring ka manehna jadi kaku. Asa beda ti biasa kapegat ku rasa era. Kaduhung sanyana mah tapi bongan hate kuring teu nyarita ti tadina anu karasa ku kuring. Pandangan kuring teh robah. Mun tadina kuring teh asa kaadi, ayeuna mah asa saluhureun manehna teh jadi sieun ku manehna. Sieun manehna ngebaeun jadi tanggah kuring mandang ka manehna. Si horeng bogoh mah kitu. Mun can hasil diri teh sok asa hina. Lila-lila hate kuring teh katohyan katara sikap manehna ge robah. Mun jonghok pencerong jeung kuring sok ngalieus bareureumman. Kungsi sakali manehna nyebut ka kuring rada beda ti biasa. Sorana rada ngadeg-deg, malah ti harita pisan manehna teu wani nyebut nanaon. Mun perlu nyebut ka kuring geus cukup ku kecap ieu. Ayeuna kuring rumasa nya manehna nu mapaes hate kuring neundeunan gambar nu endah nu lalemes mangrupa gurat kakelar. Sumarsih kitu ngaran manehna jangkung leutik koneng pakulitanana huntuna beres bodas. Ku kuring kareka nyahoan sanggeus kuring mikaresep jeung teu kaop geus kitu mah ngadenge ngaranna oge. Boh di mana boh di mendi. Mun ngadenge ngaran eta hate teh teu weleh nyeblak. Tiba heula padahal mah kuring nyaho ngaran eta bener geuning keur kitu mah endah ka ngaran-ngaranna. Mindang kuring ngalantung pasasore ka Cimayor. Sakapeung duaan tumpak sapeda jalan aspal Pangadilan Ciremay ti kajauhan harita mah asa beda ti biasa. Dalah kalakai nu murag di pelebah anjang sono koleabna mata kelar kawas balieur manehna. Nincak tahun kaduana kuring pisah ti manehna lantaran pindah ka Bandung, kapaksa kuring ninggalkeun. Bandung teu mata kaduyung keur kuring waktu harita, lain hirup nu rek datang nu dipikiran ku kuring, tapi hirup nu katukang zaman bareng jeung manehna. Geus biasa mun pas sore keur salse kuring sok milu babantu da ngawarung manehna teh nungguan daganganana. Kuring sok sidengdang dina bale di imahna, manehna sok jongjon mincukan apu bahan pikeun sepah. Asah alus harita mah apu manehna asa beda tinu sejen leuwih nyari sigana teh. Geus di Bandung sok teu kaop mireungeuh pincukan apu, kudu bae jadi ingat ka manehna bulan-bulan nu mimiti. Mun parang kuring paliwat jeung bus merek nasional, hate teh sok milu balik. Nincak tahun katiluna kakara kuring maluruh horeng sepuh mah terujuk geus ngadenge aringan ukur beja mah, tapi kuring teu percaya. Dinya nage rek maksa malah kabeh dulur kuring mah karitu. Kuring ge nyaho sababna lain lantaran manehna ngan diangsonan ku batur, tapi aranjeuna kolot kuring teu bisa majar kumaha. Ayeuna mah ku kuring jadi karasa unggal-unggal bro makelan kikiriman mun kuring parang rek nganjang di barangan ku manahna nu gegetun. Di satu kangen marah mai someah budi anjeuna kuring nenjo haseup hideung kahandeul. Can sadar kuring harita asa meunang ceuk itungan malah jadi ngahajakeun can jelemaan sigana. Salila kuring diandung kuring nincak dina jalan kasatiaan 3 tahun kuring di Bandung taya kajadian penting. Hate kuring jeung manehna geus ngadalit jadi hiji, geus dianggap urang jero kuring ku dulur-dulurna. Tahun kaopat beuki jauh kuring ngumbara ayeuna kudu ka Bogor, kota hujan nu kawentar, cenah kebon raya endah, panonoban nu ngadon neangan jodo keur kuring eueuh hartina.
rek ngadoneangan naon. Faktor kaendahan kuring dinya ayana, kuring sanggup nenjo tangkal cau endah sok asa ngaran manehna ngancik dina rasa kuring. Di Bogor panggih teh ukur suratna adat kuring jadi daging embung wawuh jeung wanita ingatan teh da keur naon. Jeung sieun disangka hayang kuria karugi-rugi. Darwin batur kuring sakamar geus nyahoeun kabeneran manehna mah rada dulur ka Sumarsih sarasiah kuring jeung manehna teh. Poe eta poe nu mawa kangenes kuring karek balik pisan surat nu ngajagrag dina meja ku kuring geus kanyahoan apal kana aksarana ti Sumarsih. Teu aneh da biasana. Najan awak capek keneh surat ku kuring dibuka aneh manehna bet nyebut dulur biasana mah da engkang pangcopelna oge kakak. Can beres mikiran kecap dulur teh anggeus manten kuring maca manehna megatkeun janji asa teu gugur teu angin. Pantas basa kuring pre teu daekeun dipapagkeun biasana mun kuring parengker pre balik maju sok dipapag dijajabkeun. Ti harita kuring resep kana lagu Patah Cincin. Tekung silila kabejakeun manehna teh rek rimbitan kuring teu bisa kumaha ngan kuring teu bisa izin. Kabeneran kuring teh tarami ceuceup jelema. Ingat keneh hiji poe kuring harita ujian manehna mah papanganten waktuna ge ampir barang sarua pukul 10. Mun kuring harita ngesang keur dikacara ku Profesor Dr. Bujin manehna mah ngesangna teh keur ngucapkeun akad nikah. Hirup kuring nu mimiti gagalna di kota Bogor. Waktu pre kuring balik kuring diriung ku dulur itu ieu kabeh pada ngupah ngapeh unggal sirah nitah ijid ka manehna ceuk kabehan eta mah awewe naon nyolo wedor teu satia. Kuring jadi jalma asing di jero pamili kuring. Memang kuring nyaho loba nu hayangeun ka manehna tapi hiji kaanehan manehna mah beda jeung nu sejen-sejen teu daekeun cacarita yen loba anu mikarap. Biasana mojang pantaran manehna sok resep ngagulkeun maneh mun bisa mah sakur jajakan wawuh dibejakeun bogoh kabeh. Maksudna mah ngabejaan ka pacarna manehna teh jalma payu cohagna mah kudu atoh lamun menangkeun manehna. Tara manehna mah tara dongeng anu kitu bisa jadi ngan awak kuring sorangan anu ngarti ka Sumarsih teuing manehna sorangan ge batina nu mah tak mundur. 3 tahun kuring usaha nyimbutan katurujuk kolot kuring lila-lila mah nyahoeun eta dasar jiwa nu ngadorong manehna leupas ti kuring. Geus tangtu asa dihina pangcopelna nyeri hate keur manehna tinggal milih antara kaberat hate jeung harga diri pribadi. Manehna nyokot jalan nu kadua lebah dieu kuring muji ka manehna teu norek cara nu sejen. Cinta heula diheulakeun nasib mah kumaha engke. Kuring nganggap ka manehna teh satria nu nyaho harga dirina. Eta sababna nu mata kuring teu ijid kajen kuring anu jadi korban. Mang bulan-bulan kuring hirup teh asa nunggelis dulur kuring batinna mah atoh kuring pegat jeung manehna pura-pura pada nyalahkeun Sumarsih. Kabeh pamili manehna pada curiga ka kuring malah aya nu nyangka kuring rek main baruang. Dikitukeun kuring malah beki sadrah beki pasrah kana nasib 4 tahun meuyeum tineung dina hate ayeuna aya nu nyabot. Dina kolowong urutna kuring melak tangkal sabar janji kuring dina hate narah mitineung ka murid najan kasebutna urut. Ieu bakal kuring jadi guru sapra kajadian eta kuring jadi jalma anyar kajadian naon bae anu tumiba ka kuring. Ku kuring sok dipikiran naon nu jadi dasarna kuring diajar neuleman naon dasar-dasar hirup. Sabar teh mawa bungangang mawa bungah kana hate. Jalma sabar mau manggih rasa kaduhung asal di baruang gumbira kasusah jeung kahandeueul nya kitu deui kaambek moal leungit ku cerik jeung ku kaduhung atawa ku ngumbar nafsu. Ngumbar nafsu mah babari budak leutik ge bisaeun. Lantaran eta kuring teu nekad kuring jadi tambah ajrih ngahormat ka kolot kuring kanyaahna nu mindingan gegetun kahandeueulna.
beki karasa ku kuring yen hiji dosa ngajahetkeun mana sepuh sabalikna kuring janji dina hate ngahampura ka kabeh pamilih kuring. Adik kuring nu sok ngadoni ka indung ngagogoreng ka Sumarsi ku kuring kadeuleu bae. Aneh ka manehna kuring jadi beki nyaah tikal dua ti biasa. Kuring janji dina hate mun adik kuring rimbitan rek ku kuring disawerna ka Sumarsi kuring beak ngahampura dina hate bersih taya kakaitanana. Kitu deui kadulurna ka indungna kuring tetep ngaku indung dina hate najan teu kedal kaluar. Perjalanan hirup kuring nu kadua pinuh ku laut hampura leber ku banyu kanyaah. Dede hate kuring mindeng maga kahayang Andika. Aneh tatangga kuring di Bogor jadi nyarahun kabeh. Yen kuring dipangejatkeun lolobana mikarunya aya oge nu atoheun padahal kabeh ge eta teh eueuh gunana. Kuring geus bubaran maneh. Tapi kuring teh manusa ngan ukur boga kahayang mun kaduga nya usaha mun henteu teu bisa majar kumaha. Sok loba anu ngadangkal kabehanana ge mojang nanyakeun urusan kuring pangna pegat jeung Sumarsi. Ting rarahuh maranehna ngawawaas dasar kasebut manusa kuring teh sok sedih deui kasedihan nu ngahudangkeun kawaas asa jauh paninengan. Mana kosong kana hate hirup teh beki nu gelis kuring yakin perlu batur lain eukeur ngagantian lain lemes teuing rasa kuring mun kudu nepi ka dinya keur panunjang hirup kuring ka hareupna lain teu sanggup mandiri. Kuring boga cita-cita ambaheun kuring sorangan tapi sagigireun eta kuring boga rasa batin nu perlu ku kaendahan tempat bang balikan kuring mun kuring manggih kasusah keur pangdeudel kasabaran nu ku kuring keur dipelak bisa jadi bakal rungkad lamun gede teuing angin. Kuring wawuh ka manehna anu anyar mawa bekal anu tadi dasar cocoba can beak cana naon kuring geus manggih halangan tanjakan nu ampir teu kataekan manehna asa dihina dipajarkeun ngadangkal ngarebut kuring duka ngarebut ti saha padahal kuring ge nyaho manehna teu boga dosa komo make ngarebut mah manehna kungsi usaha najan teu kungsi janji ngamoalkeun kuring tepung jeung manehna nempo tanjakan nu netek nu lain bantrak-bantrakeun kuring ngarandegeun sakedeung bakal nama kuring boga sabar jeung katawakalan mending mundur mending maju ka mulyana kitu ngaran manehna teh. Kuring geus wawuh ti heula lain wawuh ka jenisna tapi wawuh ka jiwana. Darwin nu sok ngadongeng teh lebah dinya kuring teu bisa kumaha lengkah kuring mun rek lumampah ka dinya kudu madoman ka kolot nu kumaha nu dipiresep anjeunna asana di manehna aya kabeh lantaran bakti kasepuh kuring tara ngadeukeutan mojang lincah najan kuring yakin mun kuring milih nu kitu kolot kuring mau bisa ngahalang-halang tapi lain hartina satuju kituna teh tangtu bawaning kunyaah kanyaah nu ngelehkeun ka teu cocog nu datang nangan bisa ti hiji indung nu mideudeuh lahir batin yang hareupan kanyaah nu cara kitu kuring teh era sorangan matak naon mun ngelehan kolot cocog kuring suka meureun geunah sarerea mikiran kalebah dinya kuring nekad rek maju ngareueuh nyorang tanjakan. Kuring nyoba nepi ka mana kuatna jiwa kuring teh beda jeung keur ka Sumarsi ka dieu mah hate teh munggah rumahu ngan aya hal nu anehna ti mimiti kuring ngalengkah ka dinya kuring yakin bakal aya pertempuran jiwa hebat. Mulyana sarua adatna jeung adat kuring karesepna ngelehkeun jalma ku sabar lain ku haok polotot. Keur manehna kajen hate pejet termuk jeung tinimbang poporongos leuleui jiwana tapi kakuatanana lain lawaneun jelema nu gede ambak kuring asa manggih lawan teu hayang kuring ngaduan nu gede ambak gampang teuing dua geprak kuring sanggup ngagulingkeun benar berat ngalawana lir nu ngadu ulang layangan sarua bubukanana kumaha uletna manehna ngalawan kuring antukna manehna gering nu teu betus teh nu nyaho ngan diri kuring dalah batur saimahna moal aya nu nyahoeun najan seuseut kuring meunang kitu ge geus ampir mogok kaayaan jeung manehna sarua leuleui ayem tentrem
Peting eta peting nu jadi sajarah dina lacak hirup kuring pinuh ku cahya sinar panona nu ngelehkeun poekna peting harita. Manehna tarima eleh. Suasana sarwa leuleuy sarwa ayem mawa kuring jeung manehna ka dataran nu ngemploh pinuh ku kembang harepan. Urut capek tarung ngadu kakuatan ku paliat-liat jiwa kuring jeung manehna ngaso nya lantaran ieu pisan boh kuring boh manehna oge resep pisan kana lagu nu laleuleuy. Kuring resep kana lagu So Deep Is The Night. Memang kitu jiwa kuring jeung manehna. Kaunggulan nu sampurna nu ngajauhkeun timburu malah moal kuring cangcaya nya ati nimburukeun ka manehna. Kuring yakin kana kakuatan kuring nu aya dina jiwana. Cek batur mah kuring curang main pelet jeung sagala kadua kali harita kuring disangka teu puguh teu nanaon. Dihampura ku kuring nu nyangka kitu. Kalemesan rasa kuring mindeng rek mawa cilaka adat kuring tara daek nganyerikeun hate batur tapi ku lantaran ieu kuring mindeng dicuriga disangka rek saulineun atawa teu ngahargaan ka dulur-dulur manehna. Kuring dihukum ku 3 jiwa sumarsih nu nyeri hate kahandeueul sepuh kuring jeung panghalang lantaran ku salah paham ayeuna niba ka kuring. Tapi kuring yakin kuring tangtu bakal menang. Jiwa kuring kuat keneh malah sanggup najan leuwih ti sakitu. Kamanehna kuring yakin tangtu bisa cara kuring nyaho katohagaan jiwana moal rugrug ku kaaral. Sakitu surat manehna panutupna minangka tambahanana ditulis ku Mangsi Beureum. Cantigi dulur kuring pangraketna ulah poho pangnepikeun ieu catetan kuring teh. Kamanehna nu ayeuna dipitineung kuring aya dina babancik hatena keur tatahar rek ngulah kasugemaan kakabehan kuringnya kakabehan kuring ngabagi hampura kakabehan kuring nyarek entong make mikarunya mika melang nyeungsirikeun kuring teh jalma dewasa nu geus bisa mawa diri nyaho jalan nu disorang mun arek wabuh ka kuring ulah rek nenjo ti luar kudu maca jiwa kuring pinuh ku hanceran cucuk nu ku kuring diencerkeun kaci nyusu kasabaran. Bisa jadi mun aya di hate batur geus jadi rungkun nu gereng kanu bisa cara kuring kakara kuring ngelehan. Cantigi pangbejakeun kamulyana kuring nineung ka manehna moal incah balilahan kuring nyaho ngan manehna nu bisa nyieun kalua nu gahar jeung amis pelem tina cucu kaliage. Cantigi anjeun nyaho nasib kuring ngan anjeun sobat kuring lahir batin samemeh urang papisah kuring teh boga pamenta pangbejakeun ka indung jeung bapa kuring. Kuring menta dihampura kuring eling kuring sadar kuring kungsi ngajahetkeun kana manah aranjeuna. Kuring yakin najan kuring boga rasa yen jiwa kuring teh kuat masih keneh kawalahan nyang hareupan doa indung. 2 kali kuring eleh sakali waktu pegat jeung sumarsih ku doa nu jadi indung. Kadua waktu menang kamulyana kuring sok nyambat anjeuna. Tapi cantigi susuganan anjeun bisa unjukan ka aranjeuna pangmentakeun ku anjeun hampura pikeun sumarsih jeung doa pikeun mulyana pibaturan hirup kuring nu ngahias pangancikan cita-cita di manehna kuring teh neudeun harepan ka manehna kuring janji rek hirup jadi jelema jadi manusia mah eukeur. Anggeus talatah manehna kuring sadar cengkat deui bari memeres kertas urut tulisan manehna kuring janji rek nepikeun ieu talatah manehna. Tamat cenah ieu pamiarsa. Ieu panginten ieu teh nya salah sawios pergolakan batin painten ieu teh. Carpoana teh nya. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.